Kumaha daek teh jadi pemilikan orang teh? Ya sok, tapi nu itu ceraikeun heula da aing mambung di madu. Anjay, goblok teh sanggup gitu mah anjing berat goblok. Sakwe daripada di madu keteh di ditu kaditu saminggu ka dia saminggu. Ambung terjadi Ka urang tuluy-tuluyna. Anjing goblok. Kalau kamu pertama ketemu dengan Mang Boleh nih badannya yang kayak buntelan hitut ini gimana ini? Mau gimana coba? Anjing goblok. Aduh. Anjing resep Apa aku udah Australia? Apa? Samikeun. Moal aya nu gaduheun. Di Bandung mah 1000 hiji ge. Mang Boleh. Keur lalaki ulah sok bucat bae di jero, da bucat di luar ge ngeunah ieu sok belajaran. Heuh teh le. Bener pisan. Aya tuh geus penting ya. Ya ngopi atuh sete ya. Iya dek. Kakak serius goblok. Iya dek ya. Saya dek mah. Mo. Ari dek, kamu dia dek. Mau di mana teh? Dek mah ya. Dek. Alhamdulillah jalan-jalan ya ke hutan. Main Kamol atuh kamu dibawa asukan. Kamol atuh yang belanja aing teh. Main dibawa asukan. Awewe ieu. Ieu. Ini ieu nu halus. Enak atuh. Merek kop. Naon? Lain teh geus 24 tahun, tapi nah leutik wae. Nya teuing aturon. Tanyakeun ka nung sia ta? Heeh, da bapak manehna loba cicing keur nyieun maneh teh. Aduh, gagabah teuing situ aing marak pakieu sia teh. Atuh ditengah Teu sanggup sigana ngawin di dinya euy. Sapoe beas-beak 25 kilo anjing. Anjing dihakan jeung ieu kosmos. Kamu tanggung-tanggung Naon atuh? udah kawin urang Heeh, naon syaratna? sawahna. Helaranana. Ditingali hideung, ditiup beureum, pasti colok ngajerit naon ke? Ah, eta mah pas aing di parawanan ku sia tuh di kebon goblok. Kenapa, Pak? Kalau kepanasan. Indah pisannya pemanawanannya. Meni era tela jadi jelema teu boga. Tong era ke jadi jelema mah. Nu era mah ke pas mayar angkot ti beledag silakan panto. Tulungan pulangan padahal duitna pas angkot ini main mah kieu keneh. Pon aing boga pantun yang maneh ye. Pantun kumaha we? Itu aing ge triplet teh yang pantun itu pon. Aslina dengerin kumaha ye. Oh. Tanah manggis dalam bejana. Kelapa muda di depan menggoda. Banyak gadis yang penuh pesona. Cuman cepot mak-mak yang menggoda. Aduh, Wabot bako anjing. Kamu putih lamun kan ngejut kumaha. Udah bisa. Benar sumpah ieu masakan aku dibutakeun. Kena. Anjing. Terus bisa di oreo benernya. Langsung dijilat. Langsung. Aing yang masakan aku. Coba aing sok teteh larasan lamun coba. Aing jadi dia letakkan terus sakabe. Aing mau sok era jadi dia letakkan lain aing mau langsung karena teteh senconge aing teteh coba. Asana leuweung macing rangga. Ye urang mah nyatanya penting teh rek ngeprek heuh. Silang teh kamu aliran heuh. Kalau kamu yang tai. Ye, penting mah ye, urang teh hayang gigit tuan. Sakit teh mun. Aha. Euy, ini teu ngarti matagna.
Tatana kurang seksi meureun. Pakai cantik punggung. Pakai kostum Spiderman kok abi pangijeuh Moga ke tuh nya. aing mah aku mah ti kok abi pamulikeun lah mehot heuh. Aing teh kumaha jeung salah Abi banyak geus ngajakan abi salah kita geus make baju kolor. Ya sih nya. Sambil bisa jadi kuat kan nyepot aja. Geus diajakan teh. Yang modal las.